Uh, uh, Cang, acik. Naon di sore nyong? Baku sih mah datang ka dieu hudang molor teh. Si Suri Cang, mana macan apal maksud dan kedatangan saya ke sini teh langsung main gaplok wae. Uh, Biasa Cang. Biasa-biasa geus baku ilaing mah. Ya apaan segala lagi kudu dibiasakan Suri Cang. Ya, dengekeun. Nu dibiasakeun mah ibadah. Berbuat baik lain nganjuk. Cang, ngomong-ngomong ibadah mah nganjukeun ge ibadah sia teh. Lagi sakit naon nganjuk naon? Rokok heula. Rokok. Main buka deh. Ya, Sabatang, sabungkus satu. bedul. Beres sabatang mentah sabungkus nganjuk oge. Gitu atuh ada nganjukeun teh ulah kagok. Kopina sekalian. Pesan kahayang nganjuk oge. Pesan kahayang aing mah. Tudna. Lewat atuh Suri Cang, lihat teh ingin kopi teh. Di Arab sugan manyeun. Suri nyong rewel pisan. San sabar aing mah. Geus kudu dikocekeun sia eta mah. Ya, Suri nyong. Lila ingin kopi teh geus kawas di Madinah wae ingin kopi na maneh mah. Nganjuk teu sabaran. Yeuh. Sing tenang hate teh kudu bere nganjuk oge. Sok tenang. Udud kopi nama. Unggah video sabang isuk sabah peting. Bener lah deh. Ngopi aya batur. Lain ngopi mah kudu yang udud atuh ngaranna. Ya, heula gampang ngopi. Babayar iraha ieu teh. Geus ngabahas di kana babayar. Tenang atuh urusan babayar mah. Lain masalah ku tenangna. Da tenang bagian bayar mah uing ya. Modal be ya. Mun dihitung-hitung mah geus meunang samotoreun. Hararese ayeung mah. Ya geus lah catetkeun heula atuh gampang ke bayar mah. Pokona mah dituliskeun. Geus teu poho. Ya sabuku tuh. Oke nempo urang paling ngeunaan sabaraha. Paling. Suri Cang. Nu kieu masih di ladangan keneh. Nu kieu maksud kitu nya datang-datang. Suri nyong dengekeun. Kan karek datang wae ngomongna geus kawas kitu. Teu kurang kumaha bageurna si Maing. Ente makanya kudu loba sadar lah. Iraha. Pan urang ge sadar teu gelo. Sadar bagian nganjuk, bagian mayar mah sadar. Nu penting mah urang teh sadar kitu tah. Kapampang nama ya urang nganjuk ka dieu teh ami maneh teu poho Cang. Betul. Ami inget wae ka urang boga hutang mah. Hayang. Jadi gatel ceuli aing ngomong lagi alasan klasik nu kitu mah Suri Cang. Daripada ayeuna boga modal pake nganjukeun ka si Suri Nyong, mending kukumpul pake munggah haji. Eta nu alus mah. Lain eta nih bebeakan kitu ngomong. Siga nu boga dendam ka uing teh. Bara-bara urang. Loba ngadukung. Ya, sing tenang. Urang esuk menang proyek. Siga nu heueuh emang proyek naon? Menang proyek lauk hias. Lauk hias di mana? Geus percaya ka urang pokona mah omset gede ieu teh. Lah, percaya teu? Teu lah paling ge proyek lauk sapu apa anu kikituan teu diarah. Moal anu beukieu. Suri Nyong mah Loba waduh kumaha? Geus juga geus percaya we ka urang teh. Lain urang anu poe enak ge saya janji. Ini jam sabaraha coba? Jam sabaraha mun HP? Jam 14.02 hiji. Aduh, anjir kebenaran pisan yang 14. Cang, Ka mana? urang mangkat heula, janji. Ka mana Nyong? Iya geus saya janji. Tuh, nya saya oge na. Saya mah kamu bagian urusan kitu mah. Geus menang udud, geus menang kopi. Mantap gue sia. Heeh nya euy. Kitunya amit-amit ih. Cik euy. Kopi siji. Naon?
Biasalah anu beureuh. Obat, obat, obat. Obat, obat, obat. Ngopi enggeus, udun enggeus. Ana tinggal dengan duit-duitan ya. Bang, bang, bang. Ek mulai obat mal, Bang. Obat naon, Mang? Sok duduk heula ka dia ya. Oke, dia duduk heula. Obat naon eta, Mas? Tah, ieu Bang obat kieu, Bang. Bener, Bener pisan. mana cikan ngali? Ya. Coba lihat. Lah sana tuh. Tunggu dulu atuh, Bang. Dah ininya macet. Nah, ini. Nah, ini 3, Bang. Pilih. Kalau yang ini kumaha cara pemakaiannya? Ini pakai 3 kali, Bang. Hah? Ini buka dulu. 1 kali ces, 2 kali ces, 3 kali ces. Gitu, Bang. Nah, ini bagus pemakaiannya, Bang. Yang ini. Coba. Disemprot ke unggul. Ya, 3 kali, Bang. Mantap. Mantap. Kalau yang ini gimana? Ini cuma 1 kali. Diminum aja. Ininya langsung sekali. Jazz. Dikit aja. Jangan dihabisi ya, Bang ya. Nah, langsung jazz. Gitu lah. Bagus. Ya. Mantap, Mas. Ya, bagus. Berapa harganya itu? Ini cuma 30.000 aja lah. 30.000. 30.000 ya. Kalau yang ini? Yang ini 199.000. Malah yang ini, Mas. Iya, itu tajam itu. Kalau satu paket? 1 paket ya 250 aja lah. Mahal. Murah, Bang. Saya mau ambil 1 aja boleh? Harus 3, Bang. Waduh, Harus laku semuanya. harus semuanya. Iya. Emang kalau yang ini buat apa? Ini mah obat yang ketiga untuk pembersih, Bang. Oh, pembersih. Ya, Gimana cara pemakaiannya? Kalau udah dipakai sepertinya buka, Hah? langsung ini begini, diolesan aja, langsung gini lagi. Kalau yang ini, maaf ya. Kalau yang ini yang tajam. Kalau ini mah di ces, langsung ces. Yang ini. Mantap sekali, Mas. Ya mantap iya. Kalau begitu saya beli 3-tiganya. Ya harus semuanya dibelilah. Nah, jadi gini, Mas. Nanti Mas ke sana. Ya. Ya, Kita belok kanan ke warung. ya, Nah, ke warung dulu. Nanti minta uangnya di sana. ya, siap. Sekarang juga. Iya, sekarang. Ya, ayo saya duluan ya, Oke, Bang ya. Tunggu dulu ya, Bang ya. Iya, nanti minta di warung dulu. Ya, siap. Yuk, Bang, duluan. Mantap ini, bisa tereh gini, acrot. Oh, ini warungnya, no. Ini warungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Nyari siapa? Abang yang punya warung? Ya, duduk dulu. Ya, siap. Ada apa, Bang? Nyari-nyari saya? Tadi yang beli obat disuruh minta uangnya ke warung. Kok minta uang sama saya? Saya nggak beli. Ciri-cirinya kayak gimana? Ini orangnya baju hitam, rambutnya gondrong, sarung hitam, baju hitam, celana hitam. Baju hidung, sarung hidung, celana hidung. Si Surinyong ieu mah kalakuan. Apal naon-naon urang mah. Aduh, bagaimana ini uang saya? Obatnya nggak ada, uangnya nggak ada. Ya saya mah nggak nyaho atuh. Itu mah urusan emas. Surinyong kalakuan. Balik aing. Terus bagaimana ini atuh? Udah, ngopi aja lah sekarang malah. Ya udah atuh, kopi apa? Kopi, Indo kopi aja lah. Siap. Si obat nahan. Ya, siap, Bang. Tah gini untung aya kana di dieu eta tukang obatna. Mas. Iya kumaha obatna? Palsu ieu mah. Palsu bagaimana? Ini obat asli ini, Bang. Surinyong. Emang langsung dites kunyane? Heeh, cangku orang tadi langsung dicobaan. Udah penasaran cenah. Obat mantap kieu. Yang geus dicobaan, tapi itu waras cang we. Nipu ya si Mas mah. Bang, nyobanya bagaimana? Ih, kan tadi saya ngikutin kata Emas. Tadinya kan saya mau gini, tapi nggak gini. Angger lungse. Nipu si Mas mah. Tadi makainya gimana tadi Abang?
buka tutupnya, ces, ces, ces. Tapi angger mas, itu kieu. Yah, Surinyong belegug sia mah. Ari ngaran hayang kieu, lain ieu nu disemprotna. Iya, nu disemprotna. Tah gitu tah. Oh, nya geus satu orang gitu mah, cuang dicobaan deui. Lah, lah. Duit. Geus satu cang, mana nuhun balik orang minta.